Halo guys, jadi di sini kita akan mewawancarai orang random yang ada di taman guys. Dan di samping saya sudah ada orang yang sedang guys. Oke guys, kita langsung sampeurkeun aja bisa keburu crot. Punten pada wawancara naon Lah teu kudu hayang nyaho kege bakal nyaho. Los diokala teh jeung sisireum meuli cokor aing. Ti tadi aing nangtung bae. Oh, nya sok keur calik. Jadi kumaha ya? Teteh keur nyeunah naon ti dari teh? Nya biasa tuh abi monggal pege nongkrong bae jeung si Ayang teh dia. Enggak sabar kebal bobogohan 10 tahun Anjing 10 tahun oi. Nah atuh teu dikawin. Keur ngumpulkeun modal puguna mah ya ge. Alus atuh ngaranna pria sejati dan bijaksana mah harus memperjuangkan seorang wanita cenah gentong main-main. Maka dari eta gua abi keur ngumpulkeun modal jeung si Neng. Jahayang kawin cenah. Karaka kumpul sabaraha modalna? 5.000 Neng. Hah? Nah tuh 5.000. Jatuh selami meureun ngumpulkeun lagi 5 tahun yang lalu. Ya kumaha tuh Neng da meureunnan cis nage sok pake kuneng melian seblak. Manya tuh da meureunnan harga seblak nayangan 3.000 kut ngambat kena modal nikah tuh pilaku meureun Arek 3.000, arek 1.000. Da meureunnan lamun sakiran terus-terusan bae beli seblak kabeli bae mobil Alphard mah. Punten abi pada ini teh laburnya sakedeng. Jare rencangan nungguan teh ditu. Oh nya muhun-muhun. Meme ini tapi rek ngalagu laburnya si Aya mete pas aku gara-gara abi. Ya kahalem atuh sok gara bade ngalagu naon. Ya geus satu burunganan abi bade turun heula sakedeng. Gak jaman bobogohan tejajan, gak jaman beteng bikang kerebukan. Fuck you man.